Aduh, balik di pasar ya mana jalan blok kieu. Bari jeung si Abah merek sepatu model ayeuna ieu merek nage teh nyaho ya merek Haji Ismet apa Haji Sobari ieu. Halus cenah pas jelema beungar. Aduh. Acara rame teh ka pasar teh ih. Ih. Ah iya ya tanda ya. Kira heula ah. Capek. Mana keur lieur ieu teh. Boga budak hiji hayang bapak. Nu hiji deui embungeun deui boga bapak. Ai si Abah nitah urang kawin deui. Ciwin mau ka nebo. Banyak kudu kawin jeung kebo. Ai calon can aya. Saha atuh? Leung aya nu pangmawakeun. Jadi orang bisa kenal. Banyak kudu liar. Liar ge liar ka mana atuh? Geus ya. Ngan di capek. Aduh. Ih, ampun dah boga lima luhur pisan ieu. Ih. Imah kan mani kos luhur kos tanjakan Cikidang kieu. Si Abah kernaon? Pak, kernaon? Atau keur joget, keur ngadekeun musik. Nya jogedan. Atuh mendingan ge cicing, Mbah. Eta sepatu maksudna naon? Pan ieu Abah nu meulikeun. Oh, orang teh meulikeun sepatu kos itu. Ih, ieu pan sepatu jadi Abah teh cenah pan jelema beungar mah kieu sepatuna. Mana? Di pasar. Meuli semen. Men. Heeh. Semen pasar. Atuh kira teh Mbah ka pasar meuli semen atuh meuli kebutuhan urang. Bener ngobrol jeung kolot teh. Oh, nya Mbah eta bener atuh ka pasar meuli sayur, meuli naon. Ih, Barudak mana? Ipan barudak di Abah teu ngilu jeung itim. Punya jeung itu. Henteu. Nang hidayah ngungkul. Ai barudak nu eta nu dua ka mana atuh? Nyaong ngelayak orang ke mana? Pan Abah nu lima. Di bawah capek itim teh di pasar. Mana-mana racet. Tuh, nyangkut keren. Kira agak. Keren. Ih, bener kaki lembur. Eta syukur. Aduh. Kalau ngarana tuh Abah budak teh gua dilihatin wae. Ih. Jai. Ya rahasia ya nyalukan. Naon, Mbak? Iya. Lanjut. Tah jadi lu mama wala kos mamane tah. Jadi ulah. Bener Pak. Tuh diogo pisan Pak. Jadi kelakuannya teh bener tah. Itu mah aing, we itu aing. Oh itu kesayangan Abah nah itu kan bener. Jadi nanti ogohan gitu tak Abah Kak. Jadi ngalawan tak kolot teh. Bener Pak, kemasuk mama jore, bawel, hirup deui. Atuh pan sia bijil ti aing lain bijil ti batu. Ih. Geus ah. Main nama tengah bohong, bener. Bener atuh urang ge bener, meureun lain bijil ti batu ti urang Abah. Alis tak kayak teket siang, bener ke alis teh. Halus panggil bang model ayeuna. Ih, coba si mama. Rantena tuh kalungan coba. Pan ieu apa sia yang meulikeun. Nya Abah meulikeun. Atuh ieu gede ieu teh. Parah aing teh mulai ke kos itu. Atuh kan ieu Abah itu di saha tuh salah kitu boga. Ih, Mantakna tuh neangan salaki nu bener. ah nyangan di mana dah? Ngira-ngirakeun sorangan wae si mama. Geus ah pusing ah mendingan mereka jero ka dapur. Masih arek ngapurna. Ka dapur lain hayang ngapur. Emang aya kana jam sakieu? Naonna? Kang bubur kan cek sia. Arek ka dapur Abah
lain arek neangan bubur, arek ka dapur, arek masak. Ih, ceuli teh kos opak, mun opak. Teh. Bah, Naon naon. hayang minta duit ke abah. Bara duit. 20.000 abah jeung jajan. Tenang, aya jeung abah mah. Abah mau kan loba duitna. Aya pokona mah. Yang ngomong si Ani si Manda mana ya? Gugur abah. Nih. Manda. Naon abah? Sarongnya sugan. Aya naon abah? Dariuk. Cek. Dariuk. Mana abah duitna? Bara duit. 20.000. Mintaan duit wae sia. Cicing mana jajan. Jadi mah diberek. Ih, sok mimilu. Isi. Duit aing atuh mah. Aing mun ngitung duit gitu, ada salembar ke, 2 lembar. Murah tuh abah. Ya. Nah, Lebih duit 20.000. ya gue tak ulangan ya. Nunda. Nah, Nunda. jajan singkaloba. Bah. Abah, Naon? manda ge hayang atuh bah beulikeun bedak, lipstik. Sarua bah aniga tuh hayang. Ai sia nang minta belikeun wae. Tenang ke belikeun wae ku abah. 1.000 main meureun. Permen gitu mah ya abah. Pokona mah antarkeun abah lah mung nyaho pokona mah. Antar ka mana bah? Pokona antarkeun abah ka salon. Ka salon. Ari naon ka salon? Sia cilang amat sia nyebut aing bolon. Sana nyebut palaon. Iya sarua nyebut aing bolon. Ka salon. Arek naon? Tahu kan masih Mak. Naon abah? Adi Aduh, naon deui kolotnya. itu ka saha yuk. Iya. Itu mak. Iya. Aya naon? Nah, dirikan saya tinggal ya. Mau nyebut aing bolon. Emang aya naon sih, Neng? Dapat teh geus kolot. Teh naon? Una naon mak? Eta si abah minta antar ka salon, pajar boloon. Tuh, nyebut bolon deui. Lain bolon abah ka salon. Gosok gigi teh sia. Enggeus, dia kan ada taplak abah. Ka salon. Ulah bukan wae. Eta maksud aing teh ka salon. Atuh dah abah mah ceuina atuh permodan atuh dah. Goblok permoden. Geus ah. Yo dicol Oh, coba. dicor. Geus. Itu mah masak deui. Sanu ngajakan sia saya di imah we. Justru iya di imah arek masak nyimpen dahar abah sama arek milu. Cek aing tong milu. Abah sahan arek milu. Tuh tinggal itu belah. Arek masak heula tingna. Mesti kepala ngepel. Ya ke arek. Geser. Beneran bocor. Nah, itu masak heula Pak. Nah, Ulah kala-kala ka incu mah. milu wae. Teu milu arek masak. Ih, Sombong. Ya lu kunaon sih? Apa kunaon? anak siapa tadi dikidorogin aing. Ulah gitu aku Neng. Komentar diuk, murah. Abah lamun miuk ningali heula atuh ka handap naon. Abah teh matana sehat kene. Atuh eta itu dia kudu disaraga kunaon. Abah ningali tadi si Ane. Abah rek dikitukeun abah. Jujur. Itu abah, parah si Adi. Siapa mah Dikitukeun dah. siapa memang kitu kaduaan mah ieu nu awewe mah dikitukeun wae. Cuma pusing dengan ge mas. Ieu deui dikitukeun abah. Itu bah. Ayo abah teh kunaon sih? Mumukona antarkeun abah mana mah. Heuh hayu. Ngomong. Ayo. Mereka salon. Ayo, awas ya, ngantarkeun. Mau
lebar duit ku abah. Sekalian belikan lipstick bedak. Klipan setip ke arek bedak gincu naon belikan ku abah. Awas nantinya. Nah, Awas labu deui. Ih, ada kemana? Ih, aki-aki teh ini. Awas. Hai. Edan aki-aki.